indung nanaon teh nih beut indung nek teu di mana atuh ke omongan Cik Imas jeung Cik Haji teh bener geuning udah oh ini maling budak teh ka mana deui meuli uyah galila teh paingan bungkeun Cik Iha nya kabukti omongan Cik Haji mah atuh da moal salah era we beungeutnya nah ai Cik Haji kabukti pisannya ku beungeut sorangan ku mata meureun katempo pisan naon riweuh sok riweuh kabukti naon balina oge meni da omongan Cik Haji mah lain nu salah atuh kabukti naon sok Cik Iha naon budak maling teuing papan bangsat atuh nah nya meuli sok anggar ieu semut teh samarugna urang teu nempo kece teu neuleuh ieu neuleuh aing tadi ditu teh tuh nuturkeun teu ka dieu nya maneh ka mana cek urang teh hayang eta neangan bukti urang teh teh bener geuning katen Cik Iha omongan urang mah aya nu salah atuh kece heuh kumaha Cik Haji nya era kece beungeut nya punten meni era kece kada kece tutupan eta di jalan bisi batu nempoeun ieu ini sebut orang nih kapanggi eranya Cici putri na agung cerelek telempung kalau mau kembang apa kembang ros manona si erum hayang kembang ros balik salakina ti poros palitokeun atuh nih hese wabi ngomong aneh geus bae diabian sok diabian bro sok kun mor atuh Cici nah eta Cici putri na agung cerelek telempung kalau mau kembang apa kembang serengenge manona si nur hayang kembang serengenge balik salakina conge asa ih boe meureun sok Cici putri na agung serelek telempung kalau mau kembang apa kemana bangkewe ieu mah oh iya weh kucubung manona si iin hayang kembang kucubung balik salakina ti kenclung enahan temen khawatir Cici putri na agung cerelek telempung kalau mau kembang apa kembang toge manona si Nur hayang kembang toge balik salakina bonge sok dineun gandeng Cik Haji lah tong sok hurufkeun we hirup batur geus kerja tadi sorana di mana sih ditanya eta ku urang kemarin sia teh eta nu omongan ulang jeung maneh geuningan kabukti ieu bener cek urang beungeut mah ieu paingan we ditanya ku urang teu nemalang nya kudu di ditu urang teh di ditu geuningan Cik Haji ngajak ka ditu ku urang mah dituturkeun ieu ame eraeun nya heueuh atuh ieu nih sebuah kaca sebuah ieu urang mah kabukti ame ieu masuk ka urang ngagelutan peke nyata geuningan era sia maneh ke sih Cici itu di rumah nih kunaon ciga nu rusus ya sia Mohon abi di jantung. sia kumaha tuh nih itu serangus di tonggo ning kayak gerak-geuluhun ka geus naon di tonggo Alah, Rum. Apa nanti tamuan udah teh ya? heueuh alas ya meureun ieu nyusul ka Teu Cik Iha meureun nya dengan si Iis ame kita mulai uya heueuh
iraha. Bahasa tadi tita ka Cik Iha sih nak embung jadi ada kadi itu kalebah. Ari maneh atuh nih. Tete poho. Tuhnya sia jadi we didatangan ka Cik Iha. Atuh. Sia maneh sia ke balik. Sia di jantur sia. Sia maneh balik ke kumaha sia. Untung mak abdi mah bager sia tah henteu nyarekan. Nih masa eta ge dicarekan. Heuh atuh henteu kos Iin kudu di jantur abdi mah henteu. Berarti bener lah anak katanya. Tunggu ke cacingnya aja kan itu. Heeh, atuh goce. Urang mah heeh. Biasa we atuh. Urang mah caji tuh tengah rarana ya. Papaingan atuh irung teh dinu kituan. Ayo caji ka dieu. Aya info deui teh. Selain didinya kita di Sikesi. Pan urangna sapoe kamari tengah rarana, jadi urang teu berkeliaran kampung. Ayo nu basa sileha kumaha sileha? Sileha. Teuing urang can panggih deui urangna apa urangna teu ngarareun caji. Urang haji atuh ngawantung ka ditu. Urang rek neangan info. Oke urang anteuran. Heeh, keceuan nih urang ka ditu heula nya. Lanjut atuh. Heeh. Neangan cing hasil ya. Ini abi mau balik Dek di mana Itu di tereangan. yang bagi carekan. Tidak bakal dicarekan pisan atuh tuh bawa tak itu dia geus ngambek pisan. Mana kita maneh? Kayak abi kasalahan kumaha ku indungna. Gimana atuh? Atuh teh nur we. Embung atuh nih. Da euseun kasalahan. Abi dicarekan, majarkeun ngampihan. Atuh kumaha marane mah kitu nih. Moal hayu atuh yuk balik yuk. Hayu. Hayu atuh bae nih. Hayu atuh ini. Hayu. Nih dek di mana tuh dek di dieu Cici. Oh, manya dek cicing wae di dieu. Ring hayu. Hayu atuh yuk balik yuk. Yuk, ku abi anterkeun. Terima kasih ya. Atuh sieun Nih si jebak mana nya ulin ka dieu meuni. Rame aing mah. Emang si Kesi tara ulin teh mah urang. Si Kimas tara komo deui si Kimas mah. Ini ka mana ulin si Kimas ayeuna? Ya urang tara ulin jeung si Kimas. Teh atuh jeung hayang atuh ngobrol. balik si eta budak ku aing. Mana kunaon? Nah sia umah panggil jaeng ku kulutus we, ku kulutus. Kocus ya. Naon, Dan di kadi geradi Mane? kocus. Naon? Bener sia budak urang teh maling. Asli. Kucu aing era pisan. Apa di mana-mana? Ih urang teh Cik Iha. Kan urang geningan di teh Ini yang tuh budak. nyangka ini geuleuh nih budak mana malingan Sia Ini kece tuh tau nyangka urang mah Kadi jepe sia. Ieu atuh era anjing. Terus apaan kabeharan oge atuh di dieu? Atuh sia teh. Kasih teu nyangka nih, nah Ada ini kok kalakuan katanya. budak maneh teh geuningan. Teh ku kece da ku urang teh da di didik. Angke mah antong cenah ngampi ka imah urang Sia tong kitu mending da dibawa ku budak masih jebak. Siti. Nah, ada si jebak ngebager atuh si budak lagi bager deui ngage kitu. Heeh eta pamawana si kerum oge sarua. Sekarang oge sarua deui kabuktian. Astagfirullahaladzim. Untung budak urang mah alus di didiku urangannya. Batu kucing banget urang era. Ngawayah nawe ayeuna maneh dan hambungan saha atuh bak ngelak wae geus nya kanyataanna mau kumaha. Enak cahaji meureun asa seubeuh meureunnya. Tadi teh aya. Noong urang ka Aya. Cik Iha teh heueuh. Era Habislah riwayatmu Kesi akan diwawarkan di toa masjid, akan tahu seluruh dunia bahwa anak kamu maling teh Cik Iha. Seru. Sama kitu ka babaturan teh meni deukeun maneh susah sia ku aing watulungan. Lain jika nanti benernya cahaji teh seubeuh meureunnya eta ngadenge maneh kenyataan anak kayak gitu meureunnya. Ini puas mun hatena teh meureunna. Puas pisan kece ieu. Kabuktian kan cek aing oge omongan aing mah da nu salah kece. Gane ai Haji nih sok riweuh wae. Cigana. Nya kembae we atuh meni Katong pisan sa katen Cik Iha sia. Ieu kece. Uruskan jeung Cik Haji. Tapi benernya gede budakna teh bangsa. Nyangka urang oge ieu. Meni seubeuh kece urang asa seubeuh pisan Seubeuh, teh. Seubeuh sia kece Seubeuh, urang mah. Cahaji. Lain nu paling eta mah naon sing di goblok di sisi Asli. sa ku Cik Iha. Kasih asli mana gitu. Oh sia era kece.
harunya eraun. Mending cek haji atuh kembali meni da hirup urang ieu. Geus ngelak wae geuning keuceuna. Lamun di eta teh nya cek geuning kanyataan, cek aing oge mun kanyataan bakal era dengan sorangan. Ya kalau deh haji sih ya. Udah udah. Gandeng caji, sok uruskeun we hirup batur sia teh. Uruskeun dia hirup sorangan. Geus eta geus kapangi geus dia tuh ngobrol era ing geus kapangi geus naon. Ya aja tenang ka urang ieu musik eta mau doang ieu. Asli da siapa nih teu percaya ka Urang urang. piharan budakna ka imah urang asli kalau minta naon lu. Bisi eta sia teh. Bisi kalau minta naon kitu di imah. Tubuh harinya saat balik oge meunang anak kitu cenah lama. Anakna urang eta kan Ayo cenah lama. Kumaha meunang anakna Bagong mah nungguan cenah lama heuh kitu. Haji gitu. Heuh nih. Terus ami, ieu jagong tidak ambilkeun ka imah am sih bawaan asa. Oh, ujung atuh urang mah dek neangan info deui heuh. Maneh kudu percaya ka urang ke mah info-info teh ieu tingali kabuktian. Tinggal benangannya. Ka dieu sator. Kesimnya asli urang teh nyangka kesi sia mana eta budak mana ya Allah. Madog. Ah ini bener anu ulah diampihan mun aya budak si kesi ka dieu atau si kesi na asup ka imah ulah diampihan. Kalau di imah aing loba harta bandal dan jagong. Wah. Beak kayak budak si kesi. Nih, bapana mah teu balik-balik cenanya. Geus alem ieu teh atuh tinggal di hujan. Coba poeun ieu tinggal di poe teh kabeh di poe deh nya. Teh sawar-sawarna teh bako di poe, pare di poe. Atuh meni nih urang coba si karum eueuh ulin wae deui. Sorangan urang si Tati. Nih sieun deui meni tak si Tati mah ah. Wah. Kukulutus we sia mah. Iya, ke nungan pare aing ningali bapisan moe. Meni. Oh, bapak teh balik-balik. Panen wae atuh. Hah? Meni gaya Kalau panen eta wae anu dibojong. Ya jaba pare, jaba ieu. bako deui nya. Heeh, balik-balik bapana di kebon. Bae atuh ku urang teh bantuan mu ieu nyaitan. Asli bantuan. Heeh. Nah, eta siapa kunaon eta irung? Mana ini karek nempo sia teh aing Kunaon, gering ka dilakban? kamari sia Oh, teh. gering? Oh. Oh, syukur tuh alhamdulillah. Mana teh bae sak aing yang tepakeun tah. Heuh, aya eta alus aku kene ku aloh mah teh, aku umat. bener sih. Heeh. Asa tong lila we nya. Eta ya tancep mah irung atuh. Urang teh atuh da. Gering naon maneh teh atuh tuga duit. Heeh. Oh, udah biasa atuh maneh mah tuga duit mah atuh. Heeh, nyata urang teh ka dieu teh neangan piduit teh. Cicing di dia atuh ieu ke bantuan urang nya tadi. Kalem siap ku urang ke dibantuan nyaitan pare. Tapi mau diburuhan. Nih kenana hawa. Nah, siam di perahan nyaitan hungkul oge Heuh da perlu tanaga atuh urang jeung keur gering jeung naon. Mak nya pirang. Kemana gering lutang lantung kayak itu Heuh kan ieu mah gering atuh ga duit atuh. Heeh, lain lutang Enak lantung percuma. neangan duit sia teh atuh. Heuh, enak percuma atuh urang mantuan aya teh diburuhan mah mending geus we ngajedog di imah. Mana mending kadulur teh kitu patut. Heeh dah dulur oge, da ieu ge dulur. Dulur beda deui atuh bisnis-bisnis. Ini gaya maneh kece itu panen di patu kaloba kitu. Ah, sakieu mah saeutik atuh kece. Oh enak teh aya kene alaeun. Ih, keur ngaladeui keur dibuat deui. Kita tuh urang sia teh. Ah, mending maneh mah bakal daek mah. Baik eta urang mending nyaitanana di dia daripada ka sawah bebelekukan. Lain kerja apa teh maneh? Oh, info deui. Heeh. Oh, supaya semangat aing info mah. Heeh nya cek urang oge kabukti si Kesih teh nama apaleun. Apalena Anu jeung ceu iha maneh anu titah tutup mulut ka urang saleter. Wah, Heeh we da atuh moal bisa ditutup-tutup atuh. Da engke ge pasti ngadangu ti saha meureunan atuh. waktu yang salah paling kemudian Heeh dak apa urang. atuh? Seihan ngomong deui kasih kasih. Heeh. Nih kasih daya Allah nih aing teh mending banyak ku aing ku diwawalan wae beas saya tas haleter moal jelema. Lain atuh maneh teh tong kitu, entong diwawalan-wawalan beas bae meh arapaleun jadi kitu mah budakna diwarah ku inung-inung. Aing era, kece era, seorang ucu. Keur mah aing baheula teh ieu kasebut tukang madog, enak budakna tukang madog atuh aing teh kumaha tuh kece sil apal salaki urang. Heuh bae atuh da enggeus jempe maneh tong loba carita ka salaki maneh. Kontra apa wae salaki urang cicingna di mana wae geuningan atuh ngobrol jeung itu ngobrol jeung ieu kumaha mun beja sok. Heeh, ari Urang geus. tara ngobrol ka sasah urang mah nganteuing maneh tah. Anggeun maneh mah eta sika-sika geuning apaleun teh kamari cek hage ngomong sikasi. So, bae we geus pasrah we atuh. Emang mau ke sabarahan sih menikmatin kada omong-omong ka batur eta ceuihah. Teuing atuh 7.000. Udah paling oge meureunna nyokot 500-an hungkul meureunnan atuh. Heeh tuh. 7.000-eun. Manya, Heeh, kece cenah. beli paling oge hiji meureunnan. Apa 500-an?
Kami di bawah emang nah. Sadusanana. Pada perlu beja-beja we geus we cukup tahu we atau ngobrol langsung ka urang. Beda keheuleuan atuh ceu ieu nama, bet urang bae ge sok Jadi asa urang era di nate keur urang teh baheula teh tercemar nama baik urang teh. Enak budak urang sarua tercemar. Sok kumaha salah ti urang. Beda geus atuh. Ari geus kudu kumaha. Geus maneh tong ngomong deui ka batur. Teu urang medang geus bagur. Yang di atas selalu pas irung teh sia. Tong atuh. Oh nah atuh. Enggak ana we bae cocokan ku beas aing mah. Tuhnya ada siapa kadu beas deui aya teh tara amanah omongan teh. Da urang ge amanah mah amanah harita. Iraha amanah kece. Sia teh meuni cocokan ku aing saletar geuningan keukeuh we bibirna teh rombeng. Aing kudu kumaha aing teh kudu sagantang. Heeh. Aing teh asa ngahirupan we maneh atuh, aing maneh irang ngahirupan urang. Kapan ieu mantuan maneh? Teu jadi kece panas deui tuh, panas Bae deui. we da kurang di dakuan tungguan. Ya sia mah da butuh ka aing ayeun. Urang teh ngadorek sakun. Atuh, sate da kudu solider. Geus caihannya tua. Tuh kudu beja-beja caiha. Ieu ku aing bayar nah teh mun kudu apa sarea kitu. Aksan. Ketik deui. Yuk, ketik deui. Kai bau atuh. Satu menit, masih kalau gimana ya? Ding hajakeun ah. Kita abi mah bau. Yuk geus. Sok-sok atuh. Kira kitu wae oge meuni teu bisa. Nyadok cicing wae di dieu. Ring ayo. Hati hanya Cici anturkan. Cici anjing. Eksan, iya doaan di bawahnya kena. Alah. Aduh. Apa nanti tamu di Itu lain kieu. Lain kitu. Rum sia. Sama juga buru. Alah. Oh, ini bagus buru. Alah. Rum. Kena. Buru. Eta tong ditutupan. Aksan. Alah. Rum. Nah, kurang ekspresi. Ding geus lebih seuri heuh. Ekspresi nang ge bisa. Eksan. Alah. Aneh teh anggus ampun. Tek eta mah cenah piceun mah. Tek eta mah piceun cenah. Eksan. Wow. Si anjing teh sapur. Itu tong rum. Jadi we. Jika nu reuwas atuh ulah lucu banget nah. Hese atuh da geus lucu ti ditunang ge hese di kumaha ge lucu we anjing gitu lain. Eksan. Rum poho. Pan geus pan cek aing ge sana kudu bobodoan. Geus amung seuri. Udah mung seri cenah. Maneha. Eksan. Luncang. Eksan. Eksan. Ngali lapisan. Tahan meuli uyah. Eksan. Iya geus kieu nanti kalena Sok Eksan. Rum. Nges anjing biar heula blog. Biar memori. Eksan. Eksan. Rum poho bangan meuli uyah. Mari tong seri. Oke, rolling an Eksan. Rum poho akan kita meuli uyah. Heus ya. Meureun nyusul ka ceu iha meureun. Nesorin. Mah And Eksan. Subuh santai. Bangsat atuh. Nanya. Ya guys, Cek Imas tinggali kedul guys. 2 poe. Oh, itu bekok sih. Potong gaji makanya
bos Maseri we. Bos Mas, aya nu geuling teh nya anak buah geuling teh. Geus we kieu atuh syutingna. Jadi aya daftaran jadi henteu di potong gaji. Euy nya kudu mangarti. Nyeken heula teh di bumi Jung. Nyeken heula. Teh kudu aya sakenan. Bager. Tapi eta ning bieu ngajait. Mana? Bieu Nadil. Kira ajaib. Eta bieu